Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak kelas 5. Kumaha hidup damang mugia hidup ayatina kasehatan. Alhamdulillah dina denget ieu barudak tiasa tepang deui sami-sami urang sadayana belajar secara online daring nya. Nah, tina kesempatan ayeuna urang sadaya bakal diajar ngeunaan nyaeta neangan harti jeung ngalarapkeun kecap. Nah, tina sajak-sajak nu atos ku hidup di aos di minggon kamari ayeuna urang pilari urang teangan harti jeung ngalarapkeun kecapna. Ituna hayu urang sami-sami simak video pembelajaran ieu cing leres ku hidup sadayana. Nah, dina kesempatan ayeuna urang sadaya bakal diajar ngeunaan neangan harti ya, neangan harti jeung ngalarapkeun kecap dina sajak di buku anu tos ku hidup di aos nya di kuninga nyaeta kapanggih rupa-rupa kecap anu dipake nya aya kecap-kecap saperti jaga waas, subur jeung makmur disebut teh kecap asal atawa kecap salancar. Ai kecap asal atau kecap salancar teh nyaeta kecap-kecap anu can di kukumaha atau asli keneh nya. Nah, jabat eta aya kecap-kecap seperti diriuk, dikuriling, diriksa, digunasika jeung ngocor. Nah, ayeuna mah ku hidup tiasa dipilari oge dina sajak-sajak anu sanes nya, dina sajak anu tos di aos atanapi anu teu acan aya dina buku di alam padesaan nya seueur sajak-sajakna pek ku hidup. Tingali aya kecap naon wae anu ku hidup nu can di pikanyaho. Nah, nu salajengna nyaeta hidup kedah tiasa ya neangan harti sareng ngalarapkeun kecap anu aya we tina bacaan ya. Anu contohna sapartos ieu nya dijadikeun contoh heula nomor hiji nyaeta diriung ya. Aya diriung teh naon? Diriung teh artina dibaturan, ku babaturan tiasa, dikuriling ku babaturan tiasa, ku barang atawa makhluk hirup ya. Nah, seperti contohna kami dilarapkeun kana kalimat nyaeta daerah Bandung mah diriung ku gunung, gula diriung ku sireung ya, aep diriung ku babaturanana. Itu contohna. Ayeuna mah ku hidup cobi pilari kecap-kecap naon wae anu mangrupikeun kecap asal atau kecap salancar tina sajak-sajak anu tos diajarkeun. Nah, kitu wae barudak nu tiasa Bapa dugikeun dina denget ayeuna nya kanggo materi bahasa Sunda cekap dugikeun ka bab pangajaran ngeunaan cinta lemah cai nya ke disambung deui ka pangajaran anu sajena saatos hidup penilaian tengah semester nya tawa PTS. Nah, ukituna barudak mugia ngartos nya naon ku Bapa didugikeun. Hayu urang sami-sami tutup wae ku doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.